Ya imah sih runtuh kunaon. Kamari teh aing ketinggalan teh eta teh nya teh ya angin Tah, untuk tuh si RW tah tadi ngabejaan tah itu di masih kacep si Buceng cenah rugrug. Tah jeung ketua Linmas tinggal teh ngerahkeun barudak Karang Taruna maneh. Cenah ieu kudu bantuan untuk si RW. siap Ya we. Iya siap kompak orang babarengan dina ieu supaya ieu ngawujud gitu. Ah gitu. nuhun ieu lah satacana atuh dieu ke PW-na Nya kakompakan jeung kerjasama ti warga masyarakat khususna ti RW 04 sareng Karangtuna hayu urang babarengan nah supaya ieu imah tiasa wujudnya ngebentuknya jadi rumah. Ya gitu alhamdulillah. alhamdulillah tuh Tadi teh si RW teh geus mesen kesik diharap ku aing rek diakutan heula bari neangan Karang Taruna. Sia ngakutan kenteng di ditu tuh nu acak-acakan itu. Dan si RW engke rek neangan konsumsi cenah nya nya. Insyaallah mangga atuh gitu. ya. Urang neangan we jang kopi jeung rokok wae mah. no aduh anjing berat yuk anjing aduh yuk belum kayak halangan deh anjing tuh pegat tuh di sedal deh anjing alah ayo anjing tuh ngege genteng nih goblok pisan cenah mana senal pegat tuh tuh sayang genteng mah jadi halus aduh yang kena RT RW padesna Karang Taruna geus genah wae nama menang bantuan ya tinggal kalem aduh mana hangit deh teh hayam aing geus aing nase anjing goblok barudak kamarana ieu si anjing masih Buceng rugrug anjing goblok goblok barudak kamarana anjing aing ngasih Buceng di mana anjing nang barudak ya mah hei kalah ngarariung di dia itu bantuannya masih Buceng rugrug teh runtuh emang bantuan aing keur ngakutan kesik Sarape buru naon buruan eueuh. Buru-buru ayo bantuan Urang mah aing naon buruhan maream sarape. ayo buru-buru Saremu di mana ayo bantuan aing keur ngakutan kesik buru ayo asik buru ade di hutan. anjing buru Mun ngesah ngabut naon naon ieu si Buceng mau disebarang bantuan ieu anjing naon ruginya bantuan aing bisa menang duit. ayo nama anjing adia Anjing gue buat tapi rata. Cepet-cepet mau nonton aing kakak. Iya udah jelema anjing kena nahan. Goblok. Si Sadung keur naon? Si Aji ngelewas wae tapi teu rewas. Aing nggak iya ye. Membagongkan sekali iya ye. Usah kitu ge anjing. Batur. Tadi kemana sih? Lo bete titah mantuan si Buceng aing ngarea gitu. Buceng. Emang kunaon si Buceng?
Aing tuh hoyang bantuan si Buceng mau geus menang bantuan. Anjing bantuan apa sih? Tadi tahu. Bantuan eta da rumah anjing. Kudu tahu orang nu menang bantuan orang geus aja. Montong di bantuan anjing lah. Goblok kudu lagi aing nu menang bantuan tuh. Membagongkan sekali bukan nama anjing. Hayang amak aing ramek. Anjing. Naon lu? Siap. Ya goblok. Siap di tangan kutan ke sikit kan. Anjing ka mana? Ya siap. Siap. Wah. Aing ka sikit. Anjing kebara. Ya bawa goblok. Ih, budak ieu kenal naon maneh? Sia naon bisik-bisik itu garelo? Goblok sekali. Ban ucing. Sia lu ngahulang gitu, di mana sia? Geus mantuan Bantuan saha? eta bedah rumah Bedah rumah, si kacep. Baru itu sia. henteu Anjing, bekanan ke membagongkan sekali. Tidak duit. henteu teu dibere Anjing, ada itu aja. Siapa nu kitu di baturan anjing? Di bantuan. Ari aing iraha meunang bantuanana ieu teh. RT RW teh ka aing mah teu mane bantuan. Bagong sekali. Lumayan ya. Buat Mama Maranda yang kayak Oi, kemana aja kamu? Aku dari sini aja. lumayan. Ih, banyak. Apa tuh si Buceng menang bantuan? Aduh, Mang Deus menang bantuan deh. Ya ini. Anjir, aya aing teh menang bantuan. Makanya kudu berjuang dong. Eta batur urang geus bantuan. Lumayan buat Maranda. Aduh, mana sih eta? Lumayan Pak. Ya aing teh menang bantuan aja Bisa ngaca lagi wah. rekompen ka RT. Rekompen heula ieu jeung barudak pokona mah. Ayo. Natunuh deh. Kebenaran ya sama kah neng istirahat lain. Aing. Ya lagi aing ya. Anjing teh jaba batur jelema kamarana. Aduh, ya jelema. Kebaleng teuing teh kumaha. Aduh, jang. Aduh, si Ujang. Guling ke bawah jelema ya mah. Kebaleng. Oh anjing, pengen bantuan tuh. Aing ya bos. Adil ya mah RT RW teh balik aja sih kalau molor deh sih goblok dia manusia udah aing nu menang teh RT RW adil aing kan udah bilang bos mana ya teh ngajar ka ditu ngan nempuh maneh aing menang bantuan aing teu meunang kumaha ieu RT RW teh
Adil kayak mah anjing. Wah lain gitu sebenarnya mah. Anjing. Dengan bagong kurang menang. Membagongkan sekali. Anjing. Anjing. Anjing gitu mana hayang mana menang dari rumah ke saing. Oh anjing, aing menang bantuan. Teu adil RT RW teh goblok sekali. Cing gerak aing rek geroan. Mas, Mang, dia gerak. Dia Goblok iya, sekali. udah rek mah orang ge kasih iya. Berahok we sisilahana mangke. Iraha mana datang ka dieu Tapi aing kita tadi kan dia tapi rek dia. Ganggu aing keur molor ya anjing. Geser. Mau udud gak? anjing benang we. Gus menang bedah rumah tuh udud acan aja bagongkan sekali. Selalu dud mah. Kamu karunya isi ieu keur molor katinggang huluna ku kenteng. Aing gitu apa-apa. Nah, aing mau bantuan aja Sia. Siapa menang bantuan ke kemarin 500.000 bantuan beas dijual anjing beak pakai judi naon togel siapa Daripada mana ini kamari mana kan jual ayam dipakai main slot goblok bagong sekali daripada mana anjing ngejual entong batur dipakai main togel eleh anjing di bawahnya kuningan ya ini mah kesik batur dijual anjing temporek dicokot kuno bogana geus dijual geus ieu pakai pasang togel aing di nama teman tong diomongkeun anjing ka RT RW ulah nyawan jadi aing menang bantuan kan menang bantuan mah bisa pakai main nomor Ada gitu mah udah tuh nya. cek aing lamun sia hayang bantuan Rugan lah anjing imah lu buntut Gitu bisa ya dulu. buntut lain dulu bagongkan sekali ya teh anjing gitu teh sabanarna mah lamun aing ngarugukeun imah ye kumaha mun anu bantuan ana anjing eta mah rezekina heeh raja nu ada aing sabarana mah anjing hayang mah aing nu diomongan teh ngan padahal bayalah anjing aing mah bantuan hayang duit na hungkul keur masang nomor aing mah aing kitu aing teh butuh kesik butuh aing mah bapak pemain aing mah heng beas aing dijual pakai salad anjing karena aing mah masang nomor teh penting nginting ngerok bangkong anjing di krok gitu teh bangun teh Tunggu sahani lah, iya lah, ini istirahat aing. Aing ge sare. Ganggu we geura datang Ah, si anjing datang. Dapat mana sih? Si anjing.